Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun waraya Sunda katepung rawuh deui sareng abdi tina channel Menamina Uwa Kreator. Simkuring ngahaturkeun nuhun anu tos subscribe ka channel ieu terus ngawangunkeun channel ieu teu hilap kasadayana baraya Sunda. Nyungkeun derung doa tur subscribe-na, like loncengna oge dugikeun ka notifikasi. Hapunten pisan ka baraya sadayana boh bilih aya ucap lampah anu awon teras dina tingkah lakuna anu awon. Hapunten anu kasuhun ti para kanca sadayana mung ieu malah kadar hiburan ulah ditinggal tina awona tanak wae nu saena. Mudah-mudahan aya manfaatna ieu channel kanggo hiburan semata. Ulah dugikeun ka nyungkeun video anyar deui aya tai henteu ning subscribe-na ulah dugikeun ka kitu. Panginten ieu teh channel kudu aya motivasi, panginten ala kadar unggul hiburan ge kudu aya panyumangat sok atuh geura subscriberan. Tapi rada geura subscriber malah gratis pokona mah. Sakitu bae ti simkuring anu janten mewakilisan ti sapara kanca anu tos komentar ngaturkeun nuhun. Hapunten pami komentar hiji-hiji teu kawalaran. Sakitu ti sim abdi anu atas namakeun Uwa Kreator hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Selain langsung berita ya, nya. Oh iya, itu selesai. Jalan. Dari kemarin. Maros, ujang lalena ngonong di bumi. Aya di lebet, rope patrona upami teu kaluar wae mah ketok sirahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh? Aduh, nyampur wayah kieu urang karek kudang sare. Aya naon ieu le? Negara nengki di luar. Oh, aya si tunyel di dieu. Wah, Aingan atuh. oh kene wayah kieu ning we. Aya situnya. Ti penting ngenong na di dieu. Geus satu aya nama, hayu ka jero. Kumaha le kamari teh Pan? Ente geus ngawa jantung cau ieu. Asa teu bagi-bagi. Kumaha ieu teh? Mun kitu mah urang sakalian urang ngabolang. Kumaha? Main hampura urang mah teu bisa milu aya urusan ku kolot di titah. Aya situnjel, ajakan situnjel. Ngajak naon? Da ngajakan mah rek ngabolang eta teh jeung. Dek kabolang ka mana? Cenah barudak teh. Ka kebon. Ke kebon saha? Ting urang eta teh apa ka kebon nama ting kebon saha? Kitu mah lah. Ente teu bisa, heukeun bae lah. Jauh wes siap. Siap, ayo. Urang lah. Kan urang kasih ka si bolang gitu, urang ka kebon si bolang ki wari manggeus gawat geus beurang. Kamon lah. Ayo. Inggi. Uradak urang mah mau bisa milunya. Oh, kemae. kieu jeung kieu we aing mah. Jeung ngalaki jing, baba di kebon babe. Hah. Ilham sebenarnya kita capek, panas di.
kamari di babadan itu jukut teh geus paranyang deui ya batu cicing ya pangantur boga duit kawin hayang sama jangan tuh pemandikan hese enak mah tidak pemualah itu urang ada tinggal anggeus di jauh itu jangan batu ini beres aja ini batu sakali mah cicing di emas teh oke cang angin panjang pasang Nice. ras aing mah nih Yohana tahu goblok deh Oh, no, 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 no. kacang sapare yuk jar cekno panas gitu kiri Bang, baik kernaon ini cau. oh iya keur ngeuhan dia Oh bener. dia tas babad capek ngeuhan heula Oh halus euy. Teh reh pagawean teh kieu mah euy bener teh carita deh ka euy. Pagaweanna mah meujeus sakeuna mah. Meujeus lah. Jadi tukang beli sabedug wae mah. Sabedug teh sapoelein. Oh, atuh karep gitu mah halus. Bereskeun atuh angguran mah tingali loba keneh. sehat tuh udah capek itu tadi orang tisu gitu Meujeus pagaweanna gini sakeuna mah. Orang oge. Oh, orang landaokeun sekalian yeuh ah. Ngomong naon. Ayo mana mah? Sieun ku kalong wewe kena. Hah? Sieun ku kalong wewe. Nya mana kalau wewe wayah kieu atuh? Tuh make topi hejo. Di kopi hejo. Ieu mah lain kalong wewe nu kieu mah. Cawan atuh. Ieu leun cau. Ah, bura. Kabur aya kadi. Ih, ngasona di dieu. Ah. Kan bae lah di dieu we, tuh sampo aya, jadi mah jahe aya, tuh segala rupa we, ya mah. Lah mana caritana rek nyieun naon eta teh? Ngolah taneuh teh. Nyen Kalong teh. naon? Cacing pedengan tate saya tete kelakan Rek ngelak naon ente? yang lumayan tam bayem kangkung naon lah supaya bisa dijual orang kan modal-modal naon modal-modal kawin atau sugan ke karepna mah Musuh kawin Sugan, cawan teh. heula neangan babah. Rek melak sampo naon gitu Wah, pan sampo geus mah gede aya mah atuh. kurang dituar. weh kayak sampo mah badieu tah keur tah dikeun tah sampo Yang gitu urang dia kadang gede ulah atuh tau jantung cau tuh coba pelakan dia mah Aja jantung cowok mah jeung ngaliwat. ai mana kali rek naraon ieu mang kan Ah ieu mah ngahaja we urang Ngahaja ngomongin we, ka urang dieu. langsung Kali ngahaja. kali cing. Oh, si bagelah teh. Sing ngebon. kayak asak kurang hiji ari si lale ka mana Tuh ini salah teh tingkah mana sana tadi mah hampuraan nih sampur ka imahna teh. Majarkeun di sana hampura urang madak euy mah bisa aya urusan cenah ngomongna. Atuh ing tah apa teh nanyakeun Jadi euy. euy geus diajakan. Cuman ngomongnya mana ya urusan yang teu bisa geus. jadi ganti geus tunjal nama es tunjalnya Oh, ini kamu mau isi tunjuk we ka dieu. karena ngomong di dalam minggu harap mah pelakan gitu dah kita bener niatan ali ke kadi ulin hukum Ah, ulin. Suning Mana, suning Neng? ulin we mah. Pelanggan lagi can jaradi atuh. oh tidak nek ka sampo da kayak melak atuh da ieu teh kalapa jangkung da kalapa batu Bener orang tuar atuh lah kalapa mah. Mana kalau tentena orang ngelak kalapa ieu mah. euy bapak urang teh ieu teh balik ka ibas teh sampai jadi cangkeng ngomong nama cenah yang geus langsung dikeun jeung mendung nek hujan nih power moal latih di orangnya di teh mah atuh bawa-bawaeun ye barang bawa naon atuh teh Mau naon pelanggan lagi areueuh. Mas hari ente teh gede ngetayeulaha ieu. Sudah hujan ieu geura balik. geus nek balik tadi nah kamu tadi pikir nganggeuskeun ieu teh kapur wae marane datang urang teh eureun heula we PT marane datang Geus ieu daripada si kahujaran mana di dieu mungkin geus balik bareng yuk.
Saya dikieu. Geus kagok lah, bae balik kan. Gerak Hujan, hujan. hujan tuh. Udah nangis basuh kieu, di ente geus jubruk kieu. Ah, laladok geus lah. Di wari mah pancan kacai di mana tigera salat heula angguran mah. Abon, hayo istigo katungkul ku pagawean ngewa gitu teh, ngewa gitu teh. Guat ke saya ayo ikut guat. Ya terus balik mah tuh ya. Ya, guat tah. Ayo beberes lah, beberes. Jadinya orang Ya, bolang. Di wari teh maneh ulah ayo we ngebon. Kudu aya kadaek maneh teh kana ikhtiar. Pan maneh beuki dieu beuki kolot, hayang kawin. kalau kita banget orang Oh. Ah, pelebah mana geus kolot ayeuna teh maju ka kolot. Beuki dieu geus buku hayang ka hayang, hayang kawin, ka ibadah kudu wetoh, hayang boga jodoh. Kaya buat ayeuna mapan katakan oge. As-shalatu maluhin. Sok adegeun salat eta teh yang agama hayo we ulah pagawean istighol we katungkul ku pagawean. Gawe-gawe ibadah-ibadah kudu bisa ngabagi waktu maneh kan kolot maneh teh hayang kawin. Pagawean kudu mapan sing inget kana patokan lamun cek paribasana kolot mah heula mapan jeung lamun kacai kudu jadi saleuwi lamun ka darat kudu jadi salogak ulah poho kana cai lamun wuduna terus ka salat ieu kudu daek salat ka darat euy cik maligir kabeh maneh teh ayo-ayohan wae wae arek alulin boga pagawean tapi kudu boga cita-cita jeung kahayang euy cing inget bakaling kolot teh wah karasa ayeuna mah geng sekolot we mah hanyakalkeun ulah tepikeun ka hanyakal nu geus gararipu ulah tepikeun ka kitu wayah nanya balager ju maneh tong udang-urang wae jil maneh tong bala kecerakan wae ala kadar ulin we jeung manuk memanukeun ke kadituna geura maneh teh tong gewat-gewat eta mah kacai lah ayo teh heula ci bae si Ingra mah Mohon bersabar, ini ujian. Oh, no, 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 no. aju aja. Si cungur orang kan awil. jeung nunutan sagala atuh hayu gewat geus cacai geus salat Si aju aing kalau. aya guru kan Bebersih kan ya kalau. Si aju mah awas ya ku aing aju tingalikeun. Ini kotor deui ku tah kot urang ya Allah. Aku bohong jeung mati. Awas ya tingalikeun kuan kawan. Ayo awi kana cungur nyeri mana mah. Si aju bakal wah. Obok tas nganggo ngejeburkeun tiris aing aji ku aing kadek sia. Aing kadek sia. Emang si mana Ju? Eta kan barasus itu tinggal calana nepi ka baju nepi ka jaket aduh ampun aing. Eta meni rusuh kitu di sigana di urag mantan minta balikan aing mah euy. Power tuh euy. Aduh, mereka capek kok aing diberi ku tangkurak bolang. Aing mencari ku direk dikadek anjing. Aing teh lupa teh tadi buru-buru ngacung parang eta mah euy kaluhur teh jiga direk bener we merek ngadek ka urang teh. Maneh atuh aya masalah naon da biasa ngasukeun parang kitu ku si bolang. Aya masalah naon wa? Aduh aing mariku eta budak tat di udah gitu nih ka dieu. Cik atuh naon eta permasalahanna bisa nepi ka kitu? Sok jawab atuh ayeuna. Ieu kok masalah mah teu kira ieu si bolang teh gede papatahan ieu kumang men teh. Tah geus beres eta mamatahan ka ku urang teh disuntungkeun dilugungkeun siratna teh nepikeun ka 3 jubar. Tah didinya teh mainan teh ameng urang nepikeun ka ngasong-ngasong parang teh ka urang teh euy. Tah didinya urang sieun atuh petak lompat we urang teh. Nepi ka dibreak-break teh urang sepanjang jalan. Aduh aing ripuh bae kieu mah euy. Matak aing mah ge mah rek ini teh aing mah keluar kota asli ieu mah. Nepikeun ka geus dihampura we ku si bolang eta lamun geus dihampura aing baik deui ka dieu gitu. Tekniskeun heula power euy mau balik ieu mah. Maneh mah batur mah di papatahan dikunjulkeun di dinya teh. Bener kumaneh bet didegungkeun. Kan sirah teh eta teh geus dipitrahan wa meureun ku kolotna teh.
yang geus we ari rek ka kota deui mah jig geranangan duit deui meh modal kawin mereka hareupeuna kitu we hirup teh meureun nya teu kawin-kawin yang geus satu enak mah gerak kacai da urang ge mah teh geus jam sabaraha arek nyulah kopi da teu ngopi mah teu happy gitu ieu teh hate